siap can urang dijabah doa. Da Allah mah hoyong teh nalika dijabah teh anger kene iman ka Gusti Allah. Da urang mah karek dibere duit 5 juta oge da eureun ibadah teh. Eureun ka pangaosan teh. Ibu ayeuna dinten Senin pangaosan. Ras kamari teh nu masihan artos 50 juta. Bro, itu boga duit 50 juta ya. Urang tungtuna teh kana pangaosan. Ngitung duit we, bisi kurang nya duit 50 juta. Rek dimilikeun motor Mio, ada dihitung heula ngete rek meuli mobil. Eta ku artos eta teh ngitung duit teh karek ngadu artos 50 juta. Oh model 50 triliun. Beuki poho we ka Gusti Allah na teh. Mata ku Gusti Allah teh tadi pasikeun. Atuh sugan jang anak urang. Teu anak urang sugan incu urang teu sakadik jalmi anu anjeunna teu ngaraoskeun masalah ijabah doa tapi anak injuna nu ngaraoskeun. Tapi ari urusan akhirat ku Allah tadi ijabah eta. Maka eta teh hoyong nyungkeun akhirat teh ku sanes perkara nu gampang. Hese eta teh nyungkeun akhirat teh. Pangrugahkeun cenah eta tahajud. Cek abdi teh sang bojo cenah pangrugahkeun tahajud teu bisa. Teu bisa ngangrugahkeun. Minta kekuatan ka Gusti Allah, minta mah ka Gusti Allah langsung nyungkeun tahajud. Yang tahajud mah nyungkeun rakyatan ka Gusti Allah. Menyepan kudu ikhtiar, sok ikhtiar diudangkeun, ngan kudu minta ka Gusti Allah. Minta kiatan hayang bisa tahajud. Dikeresakeun ibu ku abdi teh digugahkeun. Da bablas henteu geus disemprot angger we da teu minta ka Gusti Allah. Manusia mah teu bisa. Teu kiatan. Pentah heula ka Gusti Allah, make beker disemprot diguyah-guyah. Angger we kaheuberangan, angger teu bisa hudang. Hudang ieu teu bisa tahajud. Ngaosep teu nyungkeun kakuatan ka Gusti Allah. Tah nyungkeun eta teh hese. Nah bet urang hese nyungkeun ka Gusti Allah sabab urang kotor hatena. Geus kacinta ka dunya. Cek hate terek